Bokir, iya ya kasih ingin kanang hayam. Bisaan abah Tapi lagi kanang hayam, Kir. Macam mangian kapal, lima kanang hayam piragi. Lain ayo Mang Bokir tas di mana? Biasa we bah ngadonnya. Ada ngopi, anggar tente Dek, ya Mang Bokir deh nyen kopi dek. Bangganya bah kanang hayam we. Segala tuh repot gitu tuh. Kopi we pe. Lain apalan wae abah. Can beres, Bah? Can geus leutik deui deh kagok. Salah tuh bah. Bukan paku obeng. Kunaon atuh Kir? Utang. Utang. Bangganya bah kadang-kadang yang lagi. Dek, kita sekalian coba Mang Bokir. Kopi bah Sok Kir. Tapi ya. Nyantai we sok. Kagok ya leutik deui ya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, jangan naon ari adek. Jangan nyebut paku. Allah. Dia mau kemana nih gaya benar? Keluar atuh mah jalan-jalan. Keluar kemana? Di warung aja lah. Bosan atuh mah diam wae. Bosan gimana? Ada di rumah main aja kerjaan teh. Ih, mama mah teu ngartieun. Udah di warung aja lah nemanin mama. Mama tahu nggak hari ini hari apa? Hari Sabtu malam Minggu. Tuh apa nih? Kunaon gitu jeung malam Minggu? Mah, tuh lihat yang listriknya malam minggu mah nongkrong di luar. Dasar budak, emang yang di situ wae kan. Ulin lah. Ayo, kita mau HP anyar. Urang geus beli HP kamari eta. Tingali. Halus eta mah. Digana 3 juta jang. Sekarang mata urang mah ayeuna mah loba duit. Alhamdulillah atuh. Nonton YouTube atuh. YouTube urang mah publik segala rupa. Game ge bisa bener. Terus ayeuna urang ka mana atuh? Di kota we mah. Nonton barang teh nih. Jauh mah. Ya ka deket. Ayo lah. Ayo siap. Masih teh, Mas. Abi can tuang di kamari. Paling eta mah sih gak anu kamari ngaliwat teh geuningan. Anu mana? Eta anu angkul, anu meuli HP anyar teh geuningan kamari ngaliwat. Cimpang pohalan ya. Sigan kamari ieu teh. Cik mang keurian. Asok atuh. Mang, emang teh bener euti kamari teh dahar. Nya deh, Mas. Di kamari subuh can tuang. Geuning kamari urang ningali emang meuli HP anyar. Iya, bener teh. Tuh, Mas. Itu kan wadul ya mah. Bohong kumaha ari emas teteh. Bohong si emang mah. Kamari kudu ningali. Nya teh, Mas. Duit jang dahar dipakai meuli HP, ame gaya. Dah, HP na gaya mah. Den aya kene teh ieu. Aya, Ingatan si beresan. lain geus si beresan di main pesen. Satu ayeuna hayang dahar lah jeung eta teh. Naon? Tahu, tempe, jengkol. Sambal aya sambal. Aya, Sambal jeung asin we. asin heug atuh. Tapi asinna disangrai ya tong digoreng. Nah, aku arahannya beuti sangrai. Bae lah, ame jiga dibeuleuh. Itu gerak heug atuh. Kumaha di dieu nya? Heeh, sok dinya heula. Yang itu. Kalau gitu atuh. Kan lagi ada kudu geulis juga abi. Asin lagi digoreng kene, jengkol mah geus asa. Digoreng ini belum. Kemarin tadi belum. Nah abdi digoreng itu. Heug heula atuh. Lain naha ieu. Yang rai asin ka tutupan kieu. Asin ngebledug. Astagfirullahaladzim. Nah kieu goreng asin. Kunaon? Ka goreng asin mah lain kieu atuh. Lain sajajar kieu huluna. Kieu. Terus kumaha? Hulu sajajarkeun jeung butut nu sabaraha. Tah kieu. Menarik itu ngarah naon seru yang goreng asin mah kitu. Lamun ngagoreng asin pahareup-hareup kieu, engke asinna ngobrol jadi moal asak-asak. Har itu.
emang bokir. Ya. Ini dia mah kate mah. Nyayan di dia we. Mun sepi sok ka mana wae mah. Sok udar edar we ya. Oh, itu lain bukan seberapa hiji lah pakai sapoe mah. Ai pamangkalan mah aya 3. Kadang-kadang sok di alun-alun, ka pasar, ka sakola. Oh, loba oge nya hebat euy. Alhamdulillah yan. Tapi ku ayeuna mah euy, masih kena tiiseun. Oh, gitu. Hayang di nu rame. Aya tempat nu rame. Aya tuh daek di kantor pos. Daek atuh. Nyasok selain urang. Parkir deh. Aing. Neng, Naon ah? ka dieu gerak. Bade naon? Ya ka dieu gerak cai. Aya naon ari aa mun diriweun? Ai eta, pamasekeun mie lah lapar. Oh, muhun. Mie goreng apa nampi mie kuah? Nyambi goreng we lah. Hujan kieu mah segar cigana teh. Oh, mangga. Bade sosan mah. Saosan atuh, komo dicekan mah lebih seger. Oh, muhun. Bade di bawangan mah. Bawangan atuh neng meni bawel tadi ngomong bahasa buru gerajieun. Oh, mangga. Bade di dogan mah. Nyandogan atuh neng, emang ngeunah. Kelak. Endogna bade dipisahkan tapi dihijikeun. Nya pisakeun we neng sing jauh bisi paras ya. Ya, Naon, Bah? kemana? Eta mah ditu, Bah. Ka dieu lah atuh sagadeng. Kunaon ari teh ngalamun. Ini, Bah, si Mama teh ngajakan pulang kampung. Pulang kampung ka mana? Ke Padang atuh, Bah. Ih, nah, buat ngalamun wae pulang kampung. Abah mah daek pulang kampung atau Kita bingung, Bah. bingung kunaon. Si Mama teh ngajakan sama bus. Nyambut mah lebih irit atuh. Nggak mau, Bah, enak pakai pesawat. Sarua wae atuh pia, bis mah lebih irit. Karunya si mama atuh, bawa duit meureun. Udah nggak mau atuh, Bah. Emang kunaon gitu? Suka muabat ya teh. Ya geus we ari suka moal mah teruskeun. Ari Abah. Din, kemana Din teh? Belanja aku dia lebar kartu ATM abi tara dipake jeung tara pernah dicek sih kan geus badag duitna. Loba duit. Iya atuh aing. Naon deui? Gilu lah. Jajanannya. Tapi untung gede teuing soalna enjing abi bade belanja, bade shopping atuh. Engke cis abi ledis. Mama beli udut lah. Tapi kira lain beli udut bisa pakai kartu gitu. Nya bisa atuh entong sok kampungan pisan Nut. Nya maklum atuh, da urang mati kampung. Dia tuh buru. Ya atuh. Teh. Naon deui? Ari eta kartu naon? Nya kartu jeung belanja. Cik ningali heula. Kartu ieu. Cik ningali. Nah, ari si lain teh nih. Kunaon? Ieu mah kartu BPJS atuh. Mang, kunaon meuli sedih wae kitu Oh, Mas euy, waktu baringung itu Bingung kunaon? Wah, karena jelema mah tuh Mas bakal susah we euy. Dagangnya Sabina. Ya. Dagang urang mah rame atuh. Terus kunaon Nas? Sedih wae kitu. Heeh, ieu urang teh masalah buuk mah jadi bingung teh euy. Mah kunaon kitu? Nya urang teh sarah model euy kamari teh. Emang hayang modal nu kumaha? Urang teh hayang diponi tadi nama. Alah buuk lancung gitu hayang diponi. Action. Dia mau kemana nih gaya bener? Keluar atuh mah jalan-jalan. Keluar kemana? Di warung aja lah. Udah dong. Naon? Tinggal baca itu aja. Action. Aduh. Emang aduh.
Oke. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan mau dari tadi. Yang nyabut paku. Kat, ulah kasirin. Ya. Saya emang aduh. Oke. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan mau dari tadi. Yang nyabut paku. Kat, ulah kasirin.